poina perkawis laut pangna diging sirlingi poe ieu teh kaula teh hiji silaturahim meureunnan geus lebaran leres mun ieu mah halal bihalal open house leres kaduana nu bieu kaula teh rek ngetrukeun ieu we apa ngampura da kaula can bener digawena leres katiluna kaula teh aya urusan pribadi cobi kulaan perkawisna urusan pribadi kumaha aya urusan pribadi ti ngeunaan diri kaula kumaha ulah maksana kumaha ieu ti cobi kulaan kaula teh sabenerna mah dina karamean tapi ieu teh hate mah sepi sanajan loba nu ngariung hareupeun kaula tapi tetep hate mah kaula teh ngarasa tiis somrek badi ngarasa sepi diri kaula lakunaon ieu era kumaha teh ngomong teh ka maneh teh ngan dalah di kumaha tu da weuh deui aing kasaha deui pangitkeun kulaan kalemahan aing teh di antarana ieu ti perkawis naon nyaho meureun aing tiba heula nepi ka ayeuna bubujangan bujang li alah sumuhun Gusti kangaranan bubujangan pati karasa meureun kumaneh komo aing geus bolongkotan kieu aing teh makan sendiri cuci baju sendiri hidup sendiri bagaikan angka 1 ya cek lagu Caca Handika mah makan sendiri cuci baju sendiri hidupku sendiri bagaikan angka 1 mending keneh nyaloan gitu mending keneh jadi penyanyi jeung tibatan jadi senopati bener hade eta miluan atuh miluan naon kontes nyanyi doma nyanyi tuh kira aku doma tak kaula teh cing trek balaka ka nyenduaan aing teh hayang kiwin hayang kawin aing teh ti aing teh hayang ngabogaan pamajikan ti ngan pati-pati boga pamajikan ge aing mah hayang kanu langsung langsung artina langsung anu bener anu iya solehah meureun li laras Gusti hayang pamajikan teh anu solehah aya laguna gini oh nya aya laguna ning Gusti kumaha makan sendiri nu tadi eta mah laras Gusti sadayana lalaki ge jiga kitu atuh palai kagungan istri teh anu soleha heeh da aing teh hayang ngabogaan istri soleha da aing ge apa awewe teh beda-beda laras Gusti istri teh benten-benten aya istri padati sumuhun aya istri japati laras aya istri kunti sareng istri sajati beda-beda benten ari istri padati mah uningap kepanginten padati ari padati teh naon roda gorobag istri gorobag istri padati teh maksudna istri ieu mah nu kumaha oge bakal ditarik rek barangkal rek runtah rek gesik rek semen nu bau nu seungit nyaeta diangkut kabeh nu penting duit eta teh nya paduli teuing salaki goreng patut padu teuing salaki tara digawe nu penting duit tuh karunya salakinya
ka pasar teu mawa salaki ge teu naon nu penting mawa tuh kadangu Kang nya salaki gering nepi ka maot teu naon nu penting ajig salaki karunya Karunya aing. Karunya Ya. urang ling. nu penting doa lain duit itu ta eta istri padati maka dua istri Japati Japati tingali Japati dibere parab menyampurkeun ditewak lingas Ngas. lineuk-lineuk Japati giningan aya jadi hartosna di mana aya uang abang disayang tidak ada uang abang Tendang. tuh karunya deui lalakinya dengekeun ali katiru istri Kunti ari istri Kunti mah naon sok nyumput dina poek bari ciciri hilan wah someah bager ngajak wae manehna mah tilu penting teh nya aa bade dina Eudeup Aya, nawaran wae istri ieu mah bagus berehan nya teu nu kumaha wah diajak wae ieu mah nya nu penting cocok harga sekian nya ngan kedah kes teu tiasa nganyuk bisi ditagih era ai nu kaopat mah istri sajati ari istri sajati mah anu nyaah ka diri bakti ngabdi ka salaki tekenat muji ka Hyang Gusti Nu Maha Suci babakti ka nagri ongkota ieu tah eta aing mah yang boga pamajikan deh oh sae atuh Gusti kasaha parantos aya calona geus aya uluh parantos aya geus aya calona ti oh sae mangga aya Gusti calona aya bagja urang mana Gusti urang wangun lain atanapi urang bakan kiara lain urang pungangan lain urang janem teuing lain urang pirdong lain pasir hurip lain Suganti Pabuaran tetangga Dalang Anom Widodo nya Dalang Anom Widodo di Pabuaran jadinya ke tanggal 12 di dieu nya dengan 12 ke nonton ya Papa Dalang Widodo di gardunya semohon dukung ku selaria teh budak budak Anom berbakat teh heuh maca kaidaikan ngapoe laif manehna mah pinter nyen wayang ongko ya madalang teh segala bisa ya nama ban ge becus lain aing urang dieu lain ka urang mana aing hayang kawin teh ka urang luar negeri walah luar negeri Gusti bener Jepang tanapi Korea nyaeta ka urang negara Tirtadahana atau teman negara tetangga bangsa orai lain bangsa manusia sudi goblok ke bangsa orai deui aing yang ngabogaan anak soleh teh aing ke bangsa manusia ka bangsa orai deui mamung aing teu sudi Osae saha kakasina teh nyaeta Dewi Dahanawati. Dahanawati bener. Oh Dewi Dahanawati bener. Sanes Dewi Malam lain. Putri raja, anak raja. Nyaeta Prabu Dahana Dewa ti nagara Tirtadahana. Nangaran teh dahan kabeh. Buyutna ieu nanti lemer
Nah lemer paninana juga lemer nih. Tak kaula teh dina waktos ayeuna bade miwarang kaula ngiring saya marah lain. Kaula marek mi HP ieu nagara we. Maksana ngumilu saya marah aing. Waduh Gusti. Sawios ku kaula bae percaya budak kaula kana kasaktian mararani. Ngan urusan awewe aing hayang menang sorangan. Hayang pertama jigrek nit bragal map. Warnios kana bral. Munur wewet di nilayang rana Permios kiran bra mudah-mudahan siapa menurut kinuran siapa nejak tinekanan cita-cita sarira laksana amin batenopati permios bra Wati mudah-mudahan salira bisa kaboyong ku akan mudah-mudahan hiji eta kaduana bogoh ka kaula karena Allah lamun teu bogoh ka kaula teu nanaon kaula geus teu hayang ngabogaan pamajikan beungeut di hareup ati mungkin sabab lebih baik dilepaskan jeung tibatan hirup dalam tidak kepastian. Kaula mah kanu ridho we kanu ikhlas kan rek berjuang nepi ka mana kaula mendapatkan cinta dahanawati. Kondor sakaing pangkonan nalendra Dunungan kaula palegarwaan luar biasa. Bakal haneuteun di karaton ari aya ibu nagara majigana. Da salila ieu teh asa ti iso mereka ibu nagara mah. Aya anu janten bojona garwana mameureunana. Sanareungit di karaton teh. Wani putamenta. Moal sakum teuing. Yung raja kaula ge meureunana mani we ngapoe. Saboga raja teh tara mani mata di karaton teh rada hakuk ieu. Sedanten ulah tiap latah tabah.
jangankan semua pangabangkos Gusti moga tampi kalayan kapingahan Gusti diterima hatur nuhun aya naon ieu teh daguan calukan batu-batur mangga Gusti mangga deestokeun pisan ku abdi Gusti deestokeun lain maneh ayeuna mah katingali teu berak punten minal aidin wa faidin sabi-sabi mohon maaf disimabi minal aidin wa faidin mohon maaf lahir di sesar Gusti lahir dan batin eta lahir dan batin Gusti abdi mah duh kumaha coy menuju dari terhadap balideg ya abdi teh balideg kumaha darah tinggi naik Gusti teu naon mohon tina dahareun sanes tina inuman sanes tina naon tina emutan Gusti nah mikira naon ieu mah langkung-langkung Gusti naon timnas eleh kemari Gusti nah atuh teu naon sumohon timnas eleh du Gusti abdi mah ngejedud geunangan permainan sada acana mah bingah abdi teh naon timnas kamari bisa ayeuna kenging 4-0 ngalawan mana ngalawan Subang lain Subang setiap pokoknya ngalawan dalam gara gedengeun we nu ngasupkeun teh si Beckham 2 Gusti si Beckham atuh ai Beckham teh mana anjir teu apal kurang gaul buka dulungan teh kuper nyata apa si Beckham teh mana si Beckham teh Gusti pemain Persib nomor 7 si Beckham teh wah Gusti pada ngahujat mimitina mah pada ngahina tapi ku si Beckham dibuktikan yang dihina teh bakal ngangkat harkat derajatna cacakan penek leutik komalah mujangkung jadi pemain poli lincah pokoknya Gusti si Beckham aduh abdi mah favorit di kamar abdi penuh ku foto Beckham Darso Gusti atuh mohon gitu Gusti pokoknya abdi mah kumain bola mah duga kumaha Gusti nya aya bola teh pun bojo nuju nonton sinetron teh diusir ku abdi mah nya diusir heula ka mitoha cenah halaju di mitoha atawa meuli TV hiji deui loba teh abdi mah masih awe mohon Gusti abdi mah ku bola teh kumaha duga kumaha abdi mah ku bola teh nya kajenting teu dahar nya teu naon jelema mah beda-beda karesep sumohon kitu beda-beda karesep beda kahayang sumohon ari Gusti resep main bola henteu paingan teu apa Beckham aya resepna naon nguseup aing nguseup pangadulan nguseup mah tuh naon ramena nguseup nah ya Gusti nu nguseup mah maju-maju nah nguseup maju-maju nguseup maju teh jebur nya sok bayangkeun lauk di pelakan diuseupan deui kunaon teh dibigaikeun kana koja sok langsung goreng nyapan beda-beda karesep jadi mah mending main bola we ai maneh main bola unggah poe unggah dinten abdi mah main bola unggah dinten kabumbu oge nyenak piriwit tapi mah gitu Gusti di bumi teh wah ya penjaga gawang di Zimbabwe mah pokona mah di Zimbabwe ku bola mah kaedanan Gusti duga kumaha abdi mah lamun jam 10 wengi tacan bobo lamun tacan ngadengi piriwit ngadengi we prit tak kakara tibra salete Gusti abdi mah batur mapan ku Cianjuran nya eta mah ngadengikeun wayah abdi mah ngadengikeun piriwit nya asa dipepene ku piriwit teh Gusti wah daya piriwit abdi menyilek ku anjing iya hari tadi abdi nuju ke pasar karena resan aya tukang parkir pipiriwitan abdi masari di pasar langsung abdi maruka kumaha teu kali piriwit ker sare nya nuju naik motor aya polisi dilang prit langsung sare abdi heupe langsung di dinya Gusti jo heuh aya di mah duka abdi mah ku piriwit mah Gusti aneh hipnotis eta mah nya
abi menjeng periwit menjaga iyalah gula serat amisnya begitu gitu loro-loro ing tunga periwit teh abi teh nya kumaha we cuman mun Gusti tah harita anu hajatan sok berarti hajib sok maneh periwit nyarek di tiup meunaan kagebakeun ku abdi kateleg eta hajib ngomongna teh prit da abdi sare lah pun manehna Tetunuh ya maksakeun dari eta mah ya bae konsisten kumaha sia celukan batu-batu saya mangga aji goblok wah aduh ya Allah ya Robi datang si budak gaji mua balik mua aji ku ayak wae sakitu nu ngabejaan si goblok yeuh ampun lagu si aji kunaon atuh aing aya ban stres alah kudu dengan piriwit yang mehes budeg anjing budeg aing ge nyaho nu api-api ngalamun padahal mah ceulina teh ngaguru teh tina ceuli teh gitu kiranya tempo budeg aing ge nyaho aduh kututut anjing nyaho aing nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima lantoh cenah aing anjing bulan juga sakitu tarik deh naon tuh naon diterima iraha aji iraha Allahu Akbar diuk lan diuk semua dijalah Gusti geuning aya maneh cek kedung teh ini aing alhamdulillah damang mata kade ge cager aing mata kade ge cager uluh sabaraha dinten naon sia dulu itu teu damang aing mah cager anjing lain teu damang ceuli sia teu damang aing mah cager Allahu Akbar kunaon cager ish ngangge BPJS atuh eueuh nu gering aji aing mah cager dulu itu nongtot bool operasi atuh nya nongtot bool teh lamun dina sumut mah amanah teh ngan dina bool nya amanah temata ulah lu bating pecin gitu tah sia teh bujur teh jadi amanah eureuna nu gurih-gurih sia we aji ish gurih-gurih nya nu gurih-gurih teh pecin teh saeutik si mah nyaho pecin teh sakilo dari naon pecin sakilo dawa nu kering aji ish operasi teu aya deui iwati di operasi ambeien mah nya tong dicoo menyambeien dicoo sia teh deuleu kumaha mun aya tayan aja gitu rarujit tinggal si ayah mah teu kadenge tuluy dahar mamaku jangan cuma pengabaknya bude mobil akan sampai kalian kepingan bosnya mobil akan sampai diterima ayah naon juga ngurawakan gandeng itu sanes gandeng nanti bahalana dimakeo diuk diuk osai mana
gini aya mana aji kata irung. Allahu Akbar. Aji goblok. Eta teh irung liang hong. Anjir jero irung kalajengking. Lain kalajengking bulu irung. Lain aduh Gusti eta keur korokna kumaha itunya. Inung maneh keur nyiram hayang naon? Hayang ngaletak gorong-gorong. Matak aing jadi kieu yo. Paingan aing eungap deukeut sia da oksigen kasedot ku maneh kabeh. Tongge teu nyawa. Lain aing mah tapi tong amang aing nanya. Naon? Sia lamun ngorong kunaon? Da ku curug ngalogor aji. Aing lamun ngorong, pusing kup. Puas. Ngahina batur, puas hate. Dengekeun ku sia, gari anjing. Napas aing sudah hos si bau korong. Samya manak satengahing marga. Satengahing marga. Jol iya si juri. Lain teh kabida-bida ting sete. Tegableg sopan kawas lain kakolot. Beleguk. Kabida-bida teuing. Bodoh. Kenek. Botak. Ngeus adik. Nah, sebelah cangking. Si anjing. Si letik-letik galak. Nah, si teh. Hah? Nah, si teh. Pakai jentungan tengah. Hah? Naon? Yalah, naon ngawaku naon siya kain. Naon? Alah. Anak uncal. Naon sia mau ngomong di bisa juga anak uncal. Yalah naon nyawaku naon sia ka aing. Heuh naon? Alah. Heuh naon sia? Aduh. Napi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Emangnya gua cowok apaan? Udah salah maneh. Salah naon aing? Ya, mun lempang teh heug neuleu. Sia mah tungkul we ngadudud. Jadi sia diadu jeung sila aing. Oh, gitu. Jadi maneh ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh. Heeh. Sabab? Teu neuleu. Jadi nu salah? Maneh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Nah, dengarkan belegug. Geus pugu pan aing mah teu neuleu ka maneh. Tah sia nu neuleu ka aing geus nikah ka itu. Ieu mah ngahalangan aing, emangna aing sian ku sia. Mina-mina teuing sia. Tongket teuing. Anjir eta irung anjir. Hulu aing asup pan irung sia digana. Gas. Gas, yuk. Ya, manyaing nang tunggu air cangkul. Mina-mina teuing sia teh. Irung teh gede-gede teuing. Itu teuing. Gini aya Gusti. Damang Gus. Kadunungan Gus. Cager. Aya naon Gusti? Keheula. Lan? Keheula. Mending ayeuna. Maksudnya daguan. Antosan siapa? Nabi tos ka dieu.
Oraguan. Ya pan abi tos ka dieu. Engke. Nada lain kasia aing mah goblok cieu teh. Nabina teuing ka aing teh kitu eda yang miluan Yang miluan Maruka narik di bawaan pada mau aku sini. Iya. Tuh. Seperti oge nya wayau. Si itu mah pegagolohan gustinya. Iya. Tuh. Si itu mah goreng patutnya. Iya. Tuh. Pami abdi kasepnya. Ente. Tuh. Jangan nanya mah mangak mangkong unik lah. Diterima, diterima hak nu tidak mikma. Ayak mingga sana ini guni, diuk, diuk. Oh mangak, gua abdi malin perhantu ke malin jali guni. Aduh, nu agung. Ini ayak mahal deh bro. Ajik, babaturan aing ke normal ajik. Nah, nih nyari ngitmat dulu mah. Menik ngok elan. Yang nyari khidmat itu demi kasukak itu. Yang menang itu dirinya. Belakku. Napikan nikmat yang nyari khidmat itu siapa terkasah hati itu hina. Jika mati yang menewan dua aluskan ku siya. Menang siya normal. Tapi kau ngajil mati itu siya mani omongkan wah. Ngomongkan goreng. Ngomongkan goreng. Ya pengen butuh ngawe-awai kain jadi. Bener. Mina-mina deui. Ya, lamun mana ngahina ke batur berarti mana yang dihinakeun deui ku batur. Da aing sarua tiga batur kahayang mah normal ngomong teh. Tapi pan ka batur irung aing kieu. Jadi aing ngomongna kieu, nu penting mah ngarti we nya. Nanya teh. Hampura, ulah beda hampura benang di pendak dari kajalan iyan. Kamina-mina nyenting aing teh pena aing ngomong kieu, aing mah disyukurkeun deh ngomong kieu ge. Disyukurkeun kumaha? Nya disyukurkeun aing mah sanajan irung ieu, banget kieu, ngomong kieu, nu penting hirup. Jeung di Batan sia irung mancung ngomong alus banget kasep tapi modal. Bayangkeun ku sia, Yang ngontrak di situ. bina-bina deui, kontrak mah heungkeun, goblok da ge ngontrak. Seruan tengah hina itu. Dina ge loba lah nayakeun nu ngontrak kene nyaho. Hageus hampura, ulah peda hampura jeung aing ge menang di pentak. Ieu teh lebaran geus lebaran. Oh, aduh hampunan minal aidin wa ma'idin. Mohon maaf lahir di Bandung. Dan batin. Lahir dan batin da eta. Oh hampura. Sate mana teh ngaran teh? Ngaran urang. Uyup. Saha uyup? Oh uyup. Uyup. Oh usup. Lain. Uyup. Ahud. Lain. Uyup. Uyup. Oh saprol. Nah, edak bener. Jauh-jauh goblok kena ucup jadi saprol. Pan urang teh ucupnya, bro. Urang mana? Ya urang tanya kene, ka indung urang di mana urang asana. Si goblok ya edan. Pagawean urang mak itu ngungat. Naon ngungat. Jangan minutin usaha urang mak ngungat. Naon sih teh? Gitu naon? Ungat, dagang huut. Lain dagang huut, goblok ungat. Oh, ngurut-burut. Ngurut mah di sana. Kumaha? Hop. Namanya apa? Aing kunci mulut mah. Ieu mah ungat. Naon di dagang luput lain. Ukat.
Nah eta aku ngatungkut sia mah budeg. Lain budak goblok si dengekeun si ngomong lagi kieu aing teu ngarti. Aku katukut, nah eta aku ngatungkut. Ngukut naon? Yang ngukut saja naon manya aing ngukut mitoha. Keur macan boga aing manya mitoha batu dikukut. Ngukut naon saja naon aing mah. Oh sesatuan, mau. Dengekeun sia ngukut mau isuk-isuk aing dihakan goblok. Ya mah kamenak karep maka jeung aing ngukut mau. Apaan sesatuan anu inak atuh. Sesatuan anu inak. Oh gajah. Gajah mah gede teuing bayangkeun ku sia aing kontrakan 2 ka 3 ka asian gajah aing molor di luar anjing. Can lomari 3. Can senal 4. Ha ngukut naon? Ngukut saja non ingon-ingon hayam. No ma. Odoma me. Kala jengking. Hayang nyocok anjing kala jengking. Korek kobra seni iduhan. Hayam negeri anu pegang ning. Ayam namang boleng. Hayam si boleh. Sapi, sapi digukut. Entok digukut. Bebek, anjing. Diomongin. Naon? Diomongin bebek, mung. Nama ke mung tengukut bebek, lain tengukut eta. Lamun aing nyebut eta dibahayaeun. Nah, mung. Nopila nyebut bebek, mung. Nah, siapa bisa nyebut bebek? Anjing. Sana naon eta. Ngobrol di KBK gitu jadi. Omongan anyar buset. Juga dia buat jangkrik tiriling. Si ngoblok aja buat jangkrik tiriling. Emang itu ngukut bebek? Itu ya, mau dibuat peta. Hana sih teh. Mungkin bahaya. Nah, sok ejah punya si ejah. Ejah kumaha ejah. Oh, abebe, ak, bebek. Sok pengekin ku si aing. Aji go. Gak sih tengtuloy kerja. Dibahayaeun sih teh. Dibahayaeun. Tak aing teu ngarti salah mau nyebut bebek naon. Nyebut bebek ya gampang. Naon itik. Bener. Nyada ya mau nyebut bebek teh itik. Sia jangkrik. Tuluy salah nyebut lamun motor bebek. Banyak motor itik. Motor bebek ya gampang. Naon Suprapit anjing. Ngomong nepi ka kereng gitu sih teh. Daripada nya leutik kemau gini. Ngomong cempreng gitu meni wabah kan. Bila teh gus. Ratan ademan ewuh mangkulingan rana. Ewuh mangkulingan rana. Bening halang lain kurang tapi anu maha benar tapi anu maha wenang di bumi alam cara ukur wawayangan
dewasa anak sok kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu Eling saliring dumadi Haji Dede HKPT Karawang ulah tinggal kemah wadi gening hirup abadi pasti nyurang pilih genti gening hirup abadi pasti nyurang pilih genti Kang Rahmat Wiguna Pamisteri Mustaqim Sajambe ialah pasangan sono patepang di jalan warga sini Padalarang dengan ikan padi minta keterangan ante ikan aturan jangkana jeung alam dunia sabakal tinu kawasan warangka anjing curiga sangkan mulia jeung sang wiaga wiaga Haji Wijaya anu marengan sadaya Haji Nana Sukarama giring malagu nyanggakeun mah Kang Bia Gudang Pulsa nyanggakeun kawilu jangan pawakil kunari anu bagir anu nyaang ari kasadaya Kang Dedi Koswara Pamisteri Mustaqim kasadaya kaondamu
tanah demam Datan merah tanah demam mewah mangklingan rame mewah mangklingan rame Rabdugang ya rabduging detya hingkang samya jacara pinara satanahin Denira hingkang samya ngalaga satanahin hangkot buta parantos sempat merbayak sati payunan iet patih anu kiwari parantos krawu mangsa nyata pada jengkarakan negara diretadahana pada ngiring saya marah belabaraka Dika atur seunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos junuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana panggulumna kaula poe ieu bagea dulur-dulur Minat di batu sejangin Tapi nak minat dari batu mana makna Makluk yang kena ingin mana Ngomong Siapa Dengan kan hayang kapunya hayang kalem kudunungan Ingin nyaho Minat mana ngomong ini Awak melut ni ngomong Minat dari jadi may aing namsu Kadingit na Yang tidit-tidit emang siya motor Ngarma jeung aing teh kakara pangih ya deh. Kari-kari musik. Badak naon namun guyuk jeung batur. Paduli teuing sungut-sungut aing, sungut di parapan ku aing, sungut di wawalan ku aing, na make jeung pepiluan kana urusan aing kumaha aing we. Lain kumaha aing pan maneh nya rombongan urang. Saha? Maneh Dah rarayang teuing. Ngahiji jeung sorang ngeres. Lamun si itu tuh si sorang ngeres tuh. Sekarang apa maju? Jika di kotok ni je. Jeung gede rumah aja je. Aing siapa nih bebeakan banget aing juga di kotok goblok. Mina-mina teuing, pamot sia banget awut-awutan sih teh. Ngaca sih teh banget si awut-awutan gitu sih teh. Ucup. Bisa tuh bos tong dilawana. Lainnya lawana pihak kena hanya mak itu mah. Mina-mina teuing tong sarwana. Henteu sarua aing mah jagung situ mah peneh. Gas. Sarua aing rada lohor semua goreng patut. Ngomong ke di desa jeung urusan. Mina-mina teuing henteu ka aing teh. Nunungan rek ngomong rek naon sia ngomong wae. Kudu gitu. Nunungan rek ngomong
Sia ngomong wae nya kago. Tunggu sia. Kendunungan dia. Bina-bina deui. Bener. Toh, yang nunungan ge bener. Jadi teh si itu mana? Bigageuleuh di mana? Banyak pola. Mana ngomong. Ngomong wae sia teh. Nunungan sakitu nya ahna ka sia. Oh benar kita. Mane ngomong, nunungan ngomong, maka hati mun ya. Geus tina waktu ayeuna teh geus si itu bigageuleuheun unih. Sakira-kiraan. Salira rek ngomong, imang ngomong deui. Mang tengenakeun abdi teh ieu teh rek ngomong ieu teh dinas batak dikubukeun teh rahmat, ieu teh pati. Gua beres ngaya adab. Lain RW, RW jangan kudu aya adab sini. lain RT nya aya hormatan ya bawa obat omat ka teh. Amina teuing. Gus. Lain ingat lah. Palingan tuh maju-maju sia teh. Dulu kan sia nu lebih gandeng goblok. Nanya ni amang ka ulang. Ya urang mengabelaan manehna mah kitu urang na bela ke manehna. Ya urang ini ke manehna teh bela di mana ni? Urang bela ni. Ani kemai gini na, ayo unung manik dia nana ini. Ayo aji gandeng kita. Meni awah nu ngabelaan ka aing kabeh. Jelema teh ka aing teh kadeuleuk. Katakan corak gitu sedang celemeng. Iya. Angna dikumpulkan teh kaula bangun utusan ratu ngempan amanat raja. Bale naon Gusti? Gandeng aja. Mending udah sahuluan. So abu dia usah hulueun babaturan aing. Gusti abdi mah bade keluar tina rupiah. Naon nu balik? Ieu anjing bade keluar mah. Gemelang teu nineng. Mending sorangan aing daripada pika keheul mah. Tong kabeh dina barani kabeh lah. Asia makan wae keur main sia teh naon. Bener-bener teuing meni sensitif sia teh. Ya eta kaula teh sabar boga nungguan jelema. Di piwarang nyiapkeun salira sadayana kanggo jajab sang nalena dugi ka tapal wates negara oge aya anu liana nyata ngiring ka luar negara. Mane naon ka luar negara? Naon ngamurah-murah anggaran ka luar negara geus jadi dieu harga naon? Burungan tere kawin. Nah, beda kawin jelas curangannya itu. Pancing kita orang aja. Benar nyari gue. Nyari gue ke rumah aing anak yatim piano. Piatu aji. Anak yatim piatu bantu bunga inung jeung baba. Aya teh piano da bangga grup elektron. Ya udah penting main nama tuturkan kaula. Nyata jajab sang narendra nyata rekan negara tirta dahana. Jadi saya mana pelapar kawat anu jago. Saya mangga ayo pada lumapa. Urusan ini aing cenangeus ya. Dendam di rumah. Urusan ini aing cenangeus. Ambilin gua aja yuk. Jeung sia keluarga. Mana nu ngadupa ka aing? Mana nu ngabak balagu teh sia? Nah, eta babaturan aing. Sudi goblok mun mah sia. Aing kurang aja teh ayo. Panalat kemat-kemat nyatang pinang aletan siking negara guha kendra ngajuk-juk negara tir padahana. Ayo batur, ayo. Masing emut perang kecing, masing emut perang Ayo datang ke jauh sama lagi garong. jenang
Daging api Dara mang sadayana. Aya pangestu kulan. Nuhun ari dara mang. Nepi salira dama. Ceker. Beres. Pada angkat ka mana? Ka nagara Tirtadahana. Dupi maksad. Ngiring saya marah belabar kawat adu jago. Marebut ke naon? Hah? Marebut ke naon? Awewe. Hai. Kangge saha? Dunungan uing rek kiwin. Beres. Nya. Beres aja. Di dusun Maya Suta itunya. Mohon kulan. RT 30 RW 8 Desa Rancabango Kecamatan Patok Besi Kabupaten Subang Beres. Waapuh kana pangersana Bapak Haji Kodir kali Ibu Hajah Neli dina raraga munduh mantu nyaeta Ceprehan Andriansyah Beres. Kaneng Nurma Ripah putrina Bapak Bunyamin almarhum Semohon. kali Ibu Holida rengse ditikahkeunana sababaraha sasi kapengker Rengse kulan. mudah-mudahan dina ngambah sagara rumah tangga teh runtut rawut sauyunan sagegeus sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak Amin. sinekna panganten kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah amin ya Allah ya Rabbal depan sareng Bapak Haji Rustam aya Aya rawuh. Bapak Haji Acip Sutisna Rawuh. Bapak Kakanda Edi Bos Hayam Aya. Bapak Ican Aya. ai Bapak Kades Rancabango aya Aya Pak Kades. pangarsa Bapak Haji Rasman Suherman Beres. atu wakil sono wakil Acai Aya. Bapak wakil Darto Aya. Ibu wakil Puji Mustika Insani Aya rawuh. Bapak Haji Agus kali Ibu Hajah Oneng Ibu Hajah Titi bos daging sapi Kang Aldi Dirmanto Kang Iis Letoy Aya. Watarsa Cawitali aya Aya. di Cicidadap Kang Deden Odon Ibu Hajah Imas Waboge Cidadap aya Bapak Dansek Sauyunan Kalijati Aya. Bos Usman Jaga Bapak Malak Umbang Jaya Kang Asep Ramdan Kang Adi Rizki Aya. Mang Acim Dinamo Aya itu. Kang Santa Wijaya Aya. Kali Haji Mita Kadalangan Aya. Bapak Arum Toko Sekar Arum Bakan Elang Kidalang Anum Widodo aya Aya eta di panggung Ti Mustika Sari Budaya kurang kali temo tekarnya ulah hilap kaping 12 didinya di Gardu nya kurang tonton ku sadayana Bapak Haji Kodar Cicadas Ariko Cicadas RT Aim Kosar Mang Abaim ATC Son aya Mang Baim Aya kulan. Wakarman Ari Bapak Hudin Saku aya Aya kadieu. Alhamdulillah Kang Rahmat Wiguna aya Kang Dalang Sano Miharja Baktos gitunya luar biasa Baraya Puris Rawat Cikaum Aya. Mang Rodin Bibi Lintik Mama Farid Atapin Dapong Baraya Mangampar Karawang Bukit Wajampang aya Udin Saku Alhamdulillah Ustad Rasti Mariuk Kang Biye Gudang Pulsa aya Kang Luki Akbar LA Production Aya. Baraya Ngampar Jawa Barat aya Aya hadir. Bapak Haji Sapro si ganteng kalem Aya. Umi Queen Wajabrik si Kasep Ganteng kalau. yang utah Haji Jabrik Astrea Mama Ikis Mang Saklik Mang Ade Mang Asep Atu Baraya Ngampar Dawan Subang aya Aya. Aki Jaya aya Aya kijaya. Alhamdulillah ki
can kawin kawin deui ki Mang Dede Tile ki Misna ki Enting ki Cuwo ki Kosim ki Pendi ki Sapi ki Warman Mamah Rum Bareangan Parancajaya aya Asandi Tesiska Kang Di Guru Nursa Saparakanca atau ti Karawang Guru Taslim oge aya Bos Robi Bengkel Sinar Balebat Purwadadi aya Babeh Tardi aya Babeh Tardi aya Babeh Tardi Nohon Babeh Tardi Mamah Nung Haji Sukarna Wandri Amaman Mang Ubed Baraya Golek Panjalin aya Bos Nunu Ayah Jian Apung Jaya Kang Opik Juljol aya di Pantura Bos Simon Mang Amit Sakinta Pak Guru Ahmad Santa Wijaya Kibaron aya Mang Adang Goler aya keluarga besar Badranaya aya GSBS Cikarang Bos Datuk Mang Onai Haji Gempur Bapak Gede Incu Kresna anjir tina bayang mah Pak Haji Guru Taslim Dede HKP Tenda Ustadz Jang Ahmadi alhamdulillah wah timana syara rumping Abah Didu walau aya eta masih pesia kanggo Abah Didunya cing sehat wajampang oge aya Mang Bongle tuh api haja loba pisan dulur-dulur tanya Kang Dede Dalang aya Mawakil Unari wah loba pisan dulur tanya Pak Haji Kodar puguh ning tadi ge parantos kasebabnya dangukeun atuh Bapak Haji Waya Ketua Pepadi Karawang aya nuju manco saurnanya Pak Haji Oma GSB Cikarang Pak Haji Sutisna Panembangan wah loba dulur Ceedah aya tukang kopi alhamdulillah nuhun Ceedah wah kuaing mah teu mere duit kiri samat we aing beda jeung nu lain aing nu lain mah asa mere duit samat teu batar di samat di bejaan ke baeud nih urang ngadua mudah-mudahan pangresana nu kaguan maksad Bapak Haji Kodir Cing Panjang Yuswa amin sehat salamina